Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal hazaro sareng kudu ngajauhan anjeun atawa kudu mikasieun anjeun kulal hazari kalawan sakabehna ngajauhan atawa cieun min muqarabati zina tina ngadeukeutan zina wal khamri sareng minum arak wal kimari sareng judi. Fa innaha karana sayaktosna itu anu kabeh teh tahwi eta ngajak ieu anu kabeh bimurtaki biha kanu migawe na kana itu anu kabeh ilal maha wil ari kana tempat hina wadamari sareng kana tempat kahancuran. Watu adi sareng ngadatangkeun ieu anu kabeh ila kharabid diyari kana runtuhna rumah tangga. Wa fil akhirati sareng eta tetep di akhirat ila syiddati azabin nari ari bangetna siksa neraka. Qala ngadawuh saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wala taqrabu ulah ngadareuketan aranjeun kabeh al fawahisha kana pirang-pirang kagorengan. Ma kana perkara zoharo anu timbung atau anu tembong ieu ma minha tina itu fawahish. Wa ma sareng kana perkara baltona anu nyumput ieu ma. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah Ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu lah ngadeureuketan aranjeun kabeh azina kana zina. Innahu kana sayaktosna itu zina teh kana eta bukti ieu zina fahisatan eta kagorengan. Wasa'a sareng goreng naonana sabilan jalana. Qala ta'ala ngadawuh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Ya ayyuhalladzina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina innamal khamru pastina ari arak wal maisiru sareng judi wal ansabu sareng mencit kurban pikeun patekong wal azlamu sareng ngadu nasib make panah rijsun eta kagorengan min amalis syaitani tina pagawean setan. Pajatani buhu mangka kudu ngajauhan aranjeun kabeh kana ieu amal la'allakum supaya aya aranjeun kabeh tuflihuna eta anu baragja kabeh. Innama yuridu pastina ari maksud atawa kahayang saha syaitanu setan teh ayuki'a eta yen tumiba bainakum di antara aranjeun al adawata kana permusuhan wal bagdoa sareng silih benduan fil khamri dina sabab nginum arak wal maisiri sareng judi wa yasuddakum sareng ngahalangan ieu setan ka aranjeun ang zikrillahi tina eling ka Gusti Allah wa anis sholati sareng tina sholat fahal antum naha ari anjeun muntahuna eta anu areureun kabeh. Wa kam min sihatin sareng mang pirang-pirang jalma anu sehat sakimat anu gering ieu jalma wa ukulin sareng mang pirang-pirang jalma anu berakal taghayyarat anu barobah ieu ungkul wa akhlaqin sareng mang pirang-pirang akhlak pasadat anu ruksak ieu akhlak wa diarin sareng mang pirang-pirang rumah tangga tahaddamat anu ancur ieu diar wa usarin sareng mang pirang-pirang keluarga in halat anu pisah ieu usar wa amwalin sareng mang pirang-pirang harta tabaddadat anu leungit ieu amwal bisababi hadhil pawahishi kalawan sabab ieu pirang-pirang kagorengan al mubiqati anu ngancurkeun. Pajatanibha mangka kudu ngajauhan anjeun kana ieu pawahish kulal ijtinabi kalawan sakabehna ngajauhan. Wa bata'id sareng kudu ngajauhan anjeun an murtaqibiha ti jalma anu migawe kana ieu pawahish asyadda
asyadda mini beti adika kalawan pang banget na ngajauhan anjeun minal musobina ti pirang-pirang jalma anu kamusibahan bil amrodil mu'diyati kalawan pirang-pirang panyakit anu nular waqad pasyat sareng nyata geus nyebar naon hadhil mungkaratu ieu pirang-pirang pamungkaran al fadhi'atu anu kacidag ka gorengna fi hadhil asril maftuni dina ieu zaman pirang-pirang fitnah sallamana moga nyalametkeun ka urang sadayana saha Allah Gusti Allah wa iyyaka sareng ka anjeun wa jami'al muslimina sareng ka sakabeh pirang-pirang jalma muslimin hatina itu anu kabeh wa min jami'il ma'asi sareng tina sakabeh pirang-pirang maksiat fa innaha karana sayaktosna ieu anu kabeh teh turithu eta nyababkeun ieu anu kabeh khasaratad dunya kana karugian dunya wal akhirati sareng akhirat wal iyadzu sareng ari nyuhunkeun pangraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah min hatina itu anu kabeh zalika ari itu anu kabeh huwa eta ari itu zalik al khusranul mubinu eta karugian anu nyata wallahu a'lamu bissawab.